Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Muhammad Rizky Darmawan di kelas 8E. Wilujeng enjing siang sonten barudak. Kuring ngawitan ku ucapkeun wilujeng enjing ka sadayana. Kuring hayang matur nuhun ka sadayana anu tos hadir di dieu. Barudak kuring hayang ngabejaan yen sakola teh lain ngan saukur tempat diajar, tapi oge tempat pikeun ngembangkeun diri, ngalatih kamampuan jeung ngawangun karakter. Maneh kudu ngahargaan guru di kuliah jeung sobat-sobat sakola. Manehna kudu rajin diajar, ulah we ngan ukur diuk di imah, tapi kudu aktif milihan ilmu. Kuring yakin yen manehna sadayana teh bisa jadi jalma anu sukses, jalma anu boga akal, jeung jalma anu boga duit. Wilujeng diajar barudak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.